Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valentino dari 12 MIPA 4 ingin membacakan teks pidato bahasa Sunda. Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng rasa syukur ka Allah SWT nu Maha Kawasa. Kulantarkan nikmat saring hidayana urang tiasa patepang raray sareng kempel di dieu di acara ieu. Ibu bapak guru anu dihormati ku simkuring sareng rerencangan anu dipika cinta ku simkuring. Dina kesempatan ieu kuring hayong ngadikeun diantara anu judulna penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Dina dunia medis artina narkotika teh nyaeta obat belut, obat bius atau obat penenang anu dipisahkan ka para pasien anu beda dioperasi. Narkotika ieu teh mangrupa zat adiktif anu ngabahayakeun pisan kana nyawa urang sadaya. Lamun dipake teu bener, misalna teu sesuai jeung resep atau anjuran ti dokter, jaba narkotika teh bisa menyebabkan kecanduan. Lain eta wae akibat penyalahgunaan narkotika atawa narkoba ieu teh nyaeta bisa menyebabkan kerusakan saraf motorik urang dina otak. Anu leuwih parana deui narkoba bisa menyebabkan kageloan jeung kematian. Nyawa urang teh bisa ngalayang mun urang konsumsi narkoba sangeuna. Ari barudak ngora di zaman ayeuna merake narkoba teh jang naon. Biasana mah jang gagayan hungkul. Bari jeung maraneh ina teh teu apel yen narkoba teh bisa ngebayakeun nyawa urang. Atawa ngan saukur mimiluan batur. Ambeh katingalina keren, padahal mah keren ti mana? Mun ujung-ujungna urang ngan maot gara-gara narkoba. Jaba lamun urang make narkoba sareng ngadengerkeun teu bakal ditahan ku polisi, tuluy di penjara. Apanah narkoba teh pemakena tos diatur di undang-undang. Jadi nu marake narkoba teh hubunganna tos jeung hukum. Nu matak tong anjing make narkoba atawa zat adiktif lainna nu matak ngarusak kahirupan urang ayeuna atawa nu bakal datang. Maning ayeuna mah urang ngejaga diri tina barang haram nyaeta narkoba jeung fokus ka hirup nu balik. Maung peung hirup urang ngaro keneh anu insyaallah panjang keneh hayu urang ngeusi kehirupan ku hal-hal anu positif. Mugi-mugi ieu biantara teh aya mangpaatna kanggo sadayana. Sakitu heula anu tiasa kuring didugikeun tentang bahaya make narkotika atau narkoba. Hapunten pisan bili aya kelepatan cariosan. Hatur nuhun parhatosana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.